para wargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna si Gondrong, si Gombrang Mitra. Judulna si Gombrang. Wah, tinggolo merang sugan mah. Atuh para mitra Gombrang oge bisa kan angwan gitu nya gubruh gabrah gitu. Atuh para wargi sade Gombrang namina sarung cenah teh logor Gombrang gitu para wargi. Jangan sarung nu pas aduh bus ieu logor. Para wargi sadaya mangga aturang teraskeun hanca dongeng judulna si Gombrang karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ke-28. Para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng kamari. Carios nyambung judulna si Gombrang para wargi. Si Gombrang boga anak lalaki atuh. Si Bogel boga anak awewe, anakna mah hariji para wargi sadaya teu canyahoan ta anakna urusan indung babana ge kitu. Jadi dasar dongengnya. Duh, namina ge dongeng para wargi. Kumaha ieu geletuk batuna kecebur caina mangga urang teraskeun bae hanca dongeng judulna si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Teu badai pamolah pihak si Jantra jeung sakabehna terus maranggulan batu sagede-gede dingkul. Ari maksudna eta batu rek ditingangkeun ka palebah caricingna si Gombrang katu Cakradewa. Sanggeus kasebut merenah eta batu nu meunang manggulan teh sok ditunaan di lebah luhureun jalan nu keur disorang ku si Gombrang samalah teu lila si Jantra ngagorowoh ka si Gombrang. Gombrang, sana janji mawane kasebut kuat rasakeun yeuh. Tarimakeun ku sia modar sia. Cek si Jantra bari terus ngagulutuk-gulutukeun batu kalebak di arah awak si Gombrang. Atuh puguh si Gombrang jeung Cakradewa reuwas, acan ge mikir batu geus datang meh diningang ka manehna. Luncat euy kaluhur luncat awas. Cenah si Gombrang luncat bareng jeung Cakradewa. Tapi danya kitu kakarage si Gombrang nincak lemah gulutuk-gulutuk 5 batu galede tinggulutuk. Jadol sia aduh. Tadi panah ini batu jelema edan kabegenya. Pika sebelum pisan jelema teh nya. Si Gombrang ambekeun ku kituna jeleng si Gombrang luncat pindah tempat pon kitu deui Cakradewa. Rasakeun sia modar ieu mah deuleu. Sia moal bisa labas di tempat deuleu. Kabur modar manten sia katinggang batu. Rasakeun ku tulang beheung sia deuleu. Ceuk si Jantra. Atuh puguh para wargi sadaya. Ma panas kasih Gombrang. Sok sia geura ketrukeun ilmu pangabisa sia teh Gombrang. Geura ebrehkeun pangabisa teh mongkeun kabisa sia deuleu. Para wargi sadaya, si Gombrang eueuh kasempetan keur mikir. Manehna geus jeung Cakradewa kudu bener-bener narohkeun pati jeung umur. Beuh tetela euy pihak burumulan banteng karangkeng teh lain jelema nu kudu dihampura. Tapi kudu ditobar kobara ieu dipodaran ditumpeskeun. Ieu mah sabab meuni teu mere pisan dangka kawing ieu. Kasabulan teh cek si Gombrang bari cungcat cingcat jeung jelung-jeleng sakapeung mancal ka tangkal terus luncat ka handap sabab batu terus ngancam. Cakra, dina poe ieu urang aya bahan paeh euy, paeh teu puguh euy. Sabab urang teu pisan dibere kesempatan euy. Aduh kumaha nya ieu? Aduh aing mah dasar aya we ieu. Modar sia. Pek sia rasakeun ku tulang beheung. Kumaha karasana awak mana ditinggang ku puluhan batu. Ceuk dewek sia leuwih hade masrahkeun diri. Buatan modar katinggang batu mah. Sok pikir-pikir nah dibikeun lahan jeung imah ku maneh diterbut dina leungeun Ki Jaladri atawa milik Kojor. Jeung degeura pasrahkeun Nyi Mas Ningsih ka Ki Bogel. Mun teu kitu alamat sia bakal modar teu bubuh deuleu. Iwing mah moal nyerah kitu wae euy kajaba mun ke gedung maneh geus sadar kana kasalahan sorangan. Tong digugu si Jaladri masalah dulu. Cek si Gombrang nempas caritaan si Jantra bari terus tetep pindahan tempat. Kang, mun urang terus kieu awal akhir tenaga bakal beak. Eueuh di jalan urang kudu balik ke dieu. Ka handap teangan jalan nu jauh tapi mata hasil. Kudu ade atuh euy sok ajak ini. Para mitra sadaya atuh si Gombrang jeung Cakradewa balik deui ka handap pikeun nyingkahan gempuran batu nu dialung-alungkeun ku pihak si Bogel saparakanca. Si Jantra mireungeun si Gombrang jeung Cakradewa balik deui. Bungah sarta tuluy si Jantra nitah ngudag anak
ka anak buahna Malar Daraek ngudag si Gomrang jeung si Cakradewa. Udah weh. Si Gomrang jeung saurang deui montong sina bisa lepas tina kepungan euy. Boko nama jeung cangkraman pihak urang. Hayo obrot ku sakabeh. Kade tong tinggalin ti pakarang-pakarang euy. Mun aya naon podaran tuman. Geus teu loba deui catur sakabehna ting serebet. Bari mawa bedog sewang-sewangan. Pokona mah euy beres. Udag si Gomrang euy. Hayo ulang ulah sina kabur. Urang cacag euy, urang siksik dikunyit-kunyit, cacag diwalang-walang euy. Cek Juminta terus ngudag ka si Gomrang. Aduh gehel euy awak uing kuat ka disangka bagong euy. Make jeung diudag-udag sagala. Ayeuna mah geus cukup waktuna pikeun nyacer anak buah si Boge. Cakra siapkeun tenaga euy jeung pakarang euy. Pokona mah urang tatan-tatan kudu manehna dilawan ku urang. Ulah kieu urang mati balik, urang teh keun babi bagong. Hayo pada ngudag, pada ngobrol. Si Gomrang terus ngarandeg. Atuh lah-lahan diri narek neruskeun, meruhkeun goromolan banteng karangkeng. Siap Kang, kuring mah geus siap pakarang atuh. Sok nepi ka mana lah. Ceuk Cakradewa geus taki-taki, carincing pageuh kancing, sarimset pageuh iket. Malah geus sadia siap bedog rubak. Lila bereyak pihak si Boge ngabereyak ka hareupeun si Gomrang. Tetela geus segok mah si Gomrang kabeh ge ngarengkong. Nya ai sia atuh ting ngarengkong kitu euy. Lain keur ngepung bagong sia teh sok atuh geura recah da bagongna cenah ceuk siarek disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang lain. Aduh meureun disiksik dijieun perkedel. Aduh aing mah menikah cida teuing euy duh. Anjeun rek nyacag rek dijieun dengdeng. Rajeun wani disayangna. Nu kitu teh euy disebutna teh ilmu sapi. Sapi lamun dihijikeun terus diaburkeun lumpat. Hiji lumpat kabeh. Pokona mah yeuh. Wani hiji wani kabeh. Percuma boga kawani ge ukur nyumput tina tongong batur mah euy. Rajeun boga kawani aya nu numpakan. Dor geura maju kabeh yeuh si Gomrang mah saber ku jelema jarangkung gede nu kawanina ukur ngoroyok. Eueuh kabecus sabenerna sorangan-sorangan mah da. Cek si Gomrang. Sabot si Gomrang keur nangtang ana jorelat celeng celegedeg si Jantra geus bancuh hareupeun pihak manehna. Nah sia kalangan teu lawan. Lain recah ku sakabeh. Sok recah ka awakna tah panggang sakalian. Gomrang ulah ngamajar sia luhung ilmu jemar panalar deuleu. Ari sabab poe ieu sia bakal modar. Sok euy cek si Jantra bari serepet si Jantra mesat ekeun harita iteukna iteuk nu geus nahun pamere kolot manehna. Cakra maneh lawan euy cucunguk-cucungukna. Mun sanggup euy? Sanggup kangkeun kuring nu bakal nyanghareupanana. Usung esang si Boge mah tenang lah. Mun kitu mah atuh sanggup lah. Tah Jantra ngan poe ieu euy maneh kudu mopatkeun jampe kojor sia Jantra. Cek si Gomrang bari neuteub seukeut kana panon si Jantra. Si Jantra ngarasakeun serab ku teutepan si Gomrang ngandung sinar pangabaran. Gomrang sia pontong ku kubuk nu lain-lain deuleu. Menek ge sia nu leuwih teu modar. Sok geura buktikeun omongan sia teh. Cek si Jantra terus ngagalar gilir iteukna. Eta euy dina bibir. Dina bibir eta teh ngomong kitu teh teu nyaho dina bujur mah pot-potan sia teh. Aduh. Pot-potan ti yur hayam Jantra sia. Murah ke hayo. Nah maneh teu kapok atuh bantro kakuatan jeung dewe deukeut leuweung alas kobar. Wah, montong loba omong sia setan. Rasakeun yo. Si Jantra langsung nyebrut narajang ka si Gomrang iteukna meninga ngahiuk bang baraan. Tapi tetela si Jantra lain tandingan si Gomrang. Barang iteuknya leber rek ngarah gado si Gomrang terus ngalegot. Awakna atuh ngebari jeung ngaledot awak si Jantra. Nu saterusna keris nu wasih keneh aya dina ceklan leungeun katuh si Gomrang. Sacara teu dihaja geus nyapatkeun leungeun si Jantra nu katuhu. Hampura euy lain dihaja euy. Sabarut gilak si Gomrang ngagilak terus ngaledot. Barang jeung keris anu teu kahaja nyamper leungeun si Jantra. Lebas sikuna si Jantra ngaranyug samalah kaget ku nempo leungeun nu leupas. Tina lebas sikuna lila-lila karasa air nyak celakan. Oreng getih tina sikuna si Jantra kakara ngaguak bari awakna ngaderegdeg. Ai tadi mah da teu karasa sigana mah baal keneh. Aduh, tolong, lengan aing lepas. Si Jantra bener-bener ngarasa nyeri. Sakujur awakna samalah iteuk nu jadi andalanana ragrag bareng jeung meceleng ngaleungeun katuhu. Aduh hampura uing euy leung ngahaja tuh tra.
Saya pukul kagok we, tiba-tiba awak uing kababuk itek sia. Wayahna kayak ku sababa. Sababa maneh lamun naon teh laku langka maneh sorangan teh lain. Nah hayang disapatkeun eta leungeun anu kencana supaya alus akur supaya simetris cenah lamun katuhu geus disapatkeun kalinu kenca. Aduh ulah ampun ya geus nyeri teu kuat. Aduh ampun. Si Jantra meh-mehan ceurik ngararasakeun leungeun katuhu geus nyeri. Mun sokomo ditambah deui ku leungeun kenca. Sakabeh jalma goromolan banteng karangkeng soak sanggeus nempok ka telengesan si Gombrang. Bari padahal mah teu dihaja. Jantra, lamun awak maneh mung disapatkeun deui eta leungeun anu katuhuna aya nu kenca, nya ka uing gancang bejakeun dikamanakeun pamajikan uing jeung anak uing. Sok gancang bejakeun atuh mumpung ieu kerisian ya diabuskeun kana weuteung sia deuleu. Aduh, Gombrang, kuring anu memang kungsi milu. Kalembur gintung teh nya tapikeun mawa ningsih ditahan. Pamajikan maneh mah eueuh ka dieu da. Anu mawa deui mah Gombrang aya nu mawa deui lain kuring. Ceuk si Jantra pegat-pegat ku sabab benahan ka nyeri jeung ngarasasieun ongkoh ku si Gombrang. Jadi bener maneh teu ngomong teu ngabohong. Bener nyan bener. Aduh, keur naon ngabohong atuh kuring mah? Tara ngabohong ka kapeungan. Aduh. Nya geus eueuh kekuatan bikin ngabohong. Ampun. Aduh nyeri aduh. Kedebut para mitra sadaya pikeun ka sakitu kalina si Jantra geus teu kuat nangtung nu saterusna si Jantra nyaeta ti goromolan banteng karangkeng palastra ku sabetan keris si Gombrang sacara teu dihaja. Mireungeuh si Jantra geus ngemasing pati mulih ka jati mulang ka asa. Si Gorok katut sakabehna soak terus unur-unuran. Sambalah tuluy kabur ti eta tempat ngan jelas kalaburna teh teu nuju ka tempat si Bogel tapi bang blas kalebakeun. Si Gombrang jeung Cakradewa tilih silih reret itu ieu terus nempokeun pihak anak buah si Bogel kalabur. Di barung kureng hapna napas pok ka Cakradewa kedal tumanya ka si Gombrang. Ngasep. Para wargi kaumdang mireungeuh si Jantra geus ngemasing pati, si Gorok katut sakabehna soak. Tuluy unur-unuran samalah tuluy kabur ti eta tempat. Ngan jelas kalaburna teu nuju ka tempat si Bogel tapi bang belas kalebakeun. Si Gombrang jeung Cakradewa silih reret itu ieu terus nempokeun pihak anak buah si Bogel kalabur. Di barung kureng hapna napas pok Cakradewa kedal tumanya ka si Gombrang. Kumaha geus kieu natuluykeun ka luhur Kang? Pikeun meruhkeun si Bogel, pangrasa geus eueuh deui ieu sadia jabat si Bogel teh tuh. Urang tuluykeun we kagok euy. Kagok capek jeung kagok ribut we urang mah euy kumang kewe lah pokona mah. Hirupnya naon teh nuhun atuh paeh rampes kitu lah. Sabab geuning pamajikan uing teh tela eueuh euy di tempat ieu ge. Ayeuna mah urang teh meruhkeun si Bogel we heula nya. Geus meruhkeun si Bogel kakara urang neangan pamajikan uing kitu. Geus gilig kitu tuluy si Gombrang kalayan Cakradewa ngajugjug ka luhur pasir karangkeng tempat nganjerekna goromolan banteng karangkeng. Sedengkeun si Bogel nu dibaturan ku saurang deui nyaeta sesa tina kalabur tadi, temong si Bogel keur husu mantengkeun batin ka guruna Mbah Gantarang pangeus si alas guha karang. Tetela batin si Bogel kontak jeung Mbah Gantarang malah mah kadenge Mbah Gantarang dina hate si Bogel nyarita kieu. Bogel, jadi poe ieu ke tempat Andika geus datang si Gombrangnya? Bener mah si Gombrang geus datang. Prak udah lawan heula atuh ku sia. Mangke kula anu bakal nyampurna ke jiwa si Gombrang di mana-mana geus teu kuat kitu. Ceuk Mbah Gantarang nu kadenge dina batin si Bogel teh kitu. Geus kitu mah para mitra si Bogel gentak cengkat terus ngareret ka anak buahna nu keur hideng nungguan. Kumaha wijana cenah euy barudak teh euy ojeg. Keteuing atuh ari sawa kuring mah pana titah nungguan ieu dunungan di dieu. Ayo euy. Ieu euy. Bising anak buah dewek loba nu binasa ku si Gombrang. Sabab beda kana hatena euy beda karasana euy beda tingkerjenda euy. Geus kitu mah si Bogel kalayan dituturkeun ku si ojeg. Tuluy kalaluar ti tempat eta ngajugjug ka saluareuna. Kakara ge meunang 5 lengkah ari corelat celeng-celeng 2 tangtungan awak geus pancu hareupeun si Bogel. Si Bogel para mitra harita teh reuwas
gentak manehna mundur salengkah geus ngajudi yen sakabeh anak buahna pasti geus jadi korban pangawasana si Gomrang. Matak si Gomrang bisa asup ka eta tempat oge. Ku kituna temong beungeut si Bogel geuneuk lir beusi atah beuleum. Sorot panon ngagebur hurung untuk kekerot tanda nyidem amarah nu rohaka. Samalah temong awakna jangkung gede tur simbar dada teh ngagidir ngageter bari ngagilirkeun gobang sakti mustika raja. Haok si Bogel nyentak di barungku sorot panon ngandung sima pangabaran. Malah kadenge sorana ge ngagerem handaluan lir ngageremna sora macan keur lapar. Gomrang, lukutan tahun kau tahu pokona mah widak winu dewek poye bisa ditepung jeung Andika tapi mangke heula euy. Tepung antara Andika jeung dewek lain ngandung harti tepung jeung dulur, tapi tepung ngarupakeun hiji musuh satru kabuyutan. Ayahadena awak Andika datang ke tempat samala pikeun dewek leuwih puguh sabab asa dibere dahareun deuleu. Gitu malah poye kene Andika geura papatkeun jampe modar pikeun pindah tempat ke alam kalangengan. Kitu ceuk si Bogel anu tetep mika giruk kajiwa si Gomrang can wani nyarita tapi dirina musedkeun alam pikiran pikeun ngadu jiwa jeung si Bogel anak Ki Jaladri nu masih kene adi sabu indung. Tetep seukeut panon si Gomrang harita teh para mitra ka si Bogel antukna dua sumber kakuatan nu kaluar tina sorot panon si Gomrang jeung si Bogel bantrok itu ieu pada ngerahkeun kakuatan batin. Tetela dina seuseuhanana si Bogel elmuna masih aya dina sahanapeun elmu si Gomrang. Atuh para mitra sawaktu bantrok kakuatan panon si Bogel terus ngalius serab jeung ateu bantrok tuluy-tuluyan teh karasana. Sanggis kitu haok si Bogel nyarita, "Gomrang, geura buktikeun saha nu leuwih unggul batan sia jeung dewekna dewek. Dah ku ayeuna kitu leuwih hade jalan iwa eueuh deui jalan pikal urang kudu tarung anggeus-anggeussan. Dewek moal waka ngagunakeun gobang bisi Andika kabur manten kojor. Tah ku ieu heula yeuh kudua pereup dewek nu geus meunang ngalatih 5 tahun di lana. Dor geura maju tatan-tatan deuleu." Si Bogel sayaga diri sedang si Gomrang memeh ngayonan kahayang si Bogel teh. Si Gomrang nyarita heula, "Ayuh Bogel, ari kahayang uing we dah geus we atuh nu geus mah kitu. Geus we nu geus mah geus atuh temah manehnya. Hayang ieu hayang imah jeung lahan perak wae deuna uing marido asal maneh kudu kumaha carana minta ka uing. Da maneh teh digoreng-goreng teh anak ti inung uing. Heueuy urang teh dulur sainung. Jadi meureun uing teh ka maneh teh adi kitu. Heueuh uing teh si lanceuk maneh adi uing. Keun perkara bapa uing ngaot mah bapa maneh. Da uing rumah sageus mateni bapa maneh. Tapi da teu dihaja hate uing mah nyaan bersih euy Bogel hayang akur jeung dulur teh hayang ngariung jeung anak pamajikan. Meureun maneh ge sarua lain. Ceuk si Gomrang can waka ngalaksanakeun kahayangna. Harita teh kahayang si Bogel tapi lain matak bungah keur si Bogel sabalikna ibarat nu nyapirakeun akeun. Caritaan si Gomrang teh, "Setan si Gomrang. Pikeun dewek teh heulaanan kudu daek aku dulur ku sia. Batan dewek jadi dulur leuwih hade modar. Atau mun teu kitu heug urang duduluran tapi aya syarat umumna. Nyaeta kahiji lahan jeung imah nu kiwari ku Andika dicekel pasrahkeun ka kula. Kadua pamajikan maneh kudu disebakeun ka kula. Eta syarat nu teu bisa diganggu gugat. Ku diri Andika kajaba di antara urang kudu aya nu ngajolor salah saurang aja binasa modmu pokona mah kudu aya nu ngajolor pae." Kitu ceuk si Bogel tetep dina pamadegan. Nya aduh nyaan bener hati Andika mah euy teu asalah batan batu euy. Alah batan batu cadas cik atuh pikir ye Andika teh geus geura tapakuran diri sorangan ti kiwari kotek tak awak sorangan geura lenyepan naon ayo dina diri maneh eueuh ke pokona mah kiceup nu kapiceun eueuh lengkah nu kaliwat gular gilerna panon tanpa make oli geura talung ti ku diri ku kiwari. Nah sah ayo saha nu salah euy. Nah salah ti Bapak Wing atawa salah ti bapa maneh.
seksi Gomerang hari tete nyarita kasih boge tapi ngaso heula para wargi ngaso. Para wargi kaum dangu harita para wargi si Gomrang kalayan leuleuy manehna nyaritaan lantaran manehna jeung si boge teh dulur tapi ningali kayan kitu mah anu tetep tegdreg deh iwati si boge negdreg dulu nyarita dewek teh nyaho kana urusan itu jeung ieu Gomrang nu penting sia datang ka tempat aya lian rek nangtukeun sikap jeung nangtukeun poe pimodareun ku kituna montong teuing loba carita loba dakwah dor geura ketrukeun sakabeh aji kadijayaan sia deuleu geura temongkeun pangabisa sia geura ketrukeun wawasen sia si boge anu keukeuh milih ijen tibatan daek ngaku dulur ka si Gomrang nyatu ari keukeuh teuing mah maneh geus teu bisa diajak ngobrol nyata ya halanganana euy dor atuh salah si Gomrang ge da moal ngejat sanajan nepi ka ajal ge deuleu moal munurut sesiku moal ngejat satunyang beas ya akhirna masih Gomrang nyidakeun harita teh tekadna kajeun nurut kana tibatan nurut kana kahayan si boge. Saterusna dua jalma dua jawara nu masing-masing geus pada pangalamanana lega dina widang kadugalan poe eta rek nangtukeun kahirupanana nah saha nu baris unggul saha anu baris kasoran. Gomrang tatan siapikeun ngabendung jurus anu mungaran ti dewek ciat si bogel geus ngawangun tata gerak nyata ulin silatna bau euy gel kuing mah moal daek mundur cek dewek moal mundur sesiku moal ngajak satunyang beas deuleu cek si Gomrang akhirna mah hareutna ge para mitra kudu ngadu jiwa jeung si bogel manehna sadar yen eta pagawean teh kudu dipigawe lantaran lamun manehna cicingeun geus pasti manehanana diserang ku si bogel sedang serangan si bogel teh atuh lain serangan anu enteng. Harita keneh para mitra belesat jiwa si boge narajang ka si Gomrang dina jurus munggaran. Atuh sabrut pereup si boge anu ngabangbara ngadius dina kacepetan luar biasa. Hese dituturkeun ku mata. Memang para mitra harita ge memang takis-takis ditakis cileng curalit pros samran pereup si boge ngan ukur ngahanca tempat nu kosong. Corelat sebrut si bogel ngarobah jurus nyaeta make jurus citaan dirina nu disebut jurus nembrag jagat. Tapi tetela jurus nembrag jagat teh hasil ciptaan si bogel teh estu kanas di tengah sabab dibendung ku jurus si Gomrang. Dina jurus jagat rebah pamustungan nama dua jurus teh masing-masing ngidem kakuatan tenaga batin. Geus teu bisa disingkahan deui, geus teu bisa dicegah deui. Bantrok dina kacepetan luar biasa. Keduk des. Dua pereup diaradu itu ieu estuning kuat lamun si boge jurusna nembrag sedengkeun si Gomrang jurusna nada. Dalik deug duanana pada ngadalig deug. Aduh hebat oge euy nyaan. Aya kamajuan euy gel ilaing euy. Hanya kalwe dipake kana jalan salah. Aduh aing mah boga ilmu alus padahal mah heug dipake kana jalan bener tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Ayeuna mah kumaha atuh kaneng sia paduli teuing geula aing mah setan sia nu penting sia kudu kojor ku leungeun aing coba ieu jaga gempuran ti aing leuwih hebat leuh corelat jeleng sabrut ayeuna mah si boge narajang ku ilmu silat anu nani anu munding edan ngaranna pramitra. Tapi deui si Gomrang estuning tapis dina ngabendung gempuran lawan. Kajadian saterusna sarua jeung tadi gempuran si bogel kapaksa bantrok deui jeung gempuran si Gomrang. Keduk des. Opat teruntuyan jurus si Gomrang tetep harita teh beunang digagalkeun ku si Gomrang. Buru si bogel beunang digagalkeun ku si Gomrang. Jaregjeg duanana ngajaregjeg. Cakra dewa nu ngabandungan jalana tarung hatena dugdeg sok sieun si Gomrang beber karah bobor karahayuan. Hapunten para mitra, ieu lepat mata. Dina tulisanna ge bobor karahayuan, Mang Jaya nu lepat. Hapunten hatur mangga urang teraskeun. Muga-muga we salira Kang Gomrang sing aya dina kaunggulan. Ari sabab itikadna hade
jeung deketang didoakeun we kukurinya ceuk Cakradewa bari neuteup lumangsung netaru. Kusabab para mitra sadaya si Gomrang tetep kuat jeung tagen nya akhirna si Gogel metakeun hiji aji banyu sagara. Jorelat celeng ratak si Boge luncat ngajauhan si Gomrang nyata pikeun matak ilmu disebut banyu sagara. Si Gomrang ge harita teh dirina kiwari kudu manang ngagunakeun ilmu. Manehna para wargi sadaya atuh pogoh we si Gomrang ngagunakeun ilmu. Bari keur ngimbangan si Boge anu geus tetela hayang maehan maneh. Padahal para mitra sadaya atuh puguh we kumaha akibatna eta ilmu nu dibantrok celeng rakat si Gomrang ge sarua matak ilmu nya itu disebut banyu sewu. Ilmu banyu sagara lir ibarat cai saat rek ngaremkeun mangsana sedengkeun ilmu banyu sewu ibarat rek ngeleb ka anu jadi musuhna. Teu kungsi lila satu tas di antara si Boge jeung si Gomrang geus pada ngaluarkeun ilmuna. Kayan di sakuliah eta tempat ngadadak jadi tiiseun hawa tiis nu kaluar ti masing-masing jirim terus mangaruhan ka masing-masing musuhna. Harita si Boge terus naker tanaga batin atuh para mitra sadengkeun si Gomrang mah sarua dina kayan kitu kusabab itu ieu ge tetep pada kuat pamustungan nama si Gomrang ngarobah jurusna nyaeta ku matak aji tapak geni sakti tangtungan si Gomrang robah dua dampaleungna ibarat anu ngigel bae. Tapak geni sakti ciat harita si Gomrang nyorobok bari ngerahkeun sabagian tanaga jero antuk nama teu lila sered sineredan ngadupan tanaga. Dua nana sarua kuatna, dua nana sarua luhur ilmuna, lir munding rarakitan, lir kuda papasangan, sered sineredan, banting binantingan. Awak si Boge tembong geus jibreg ku Kesang. Kesang tiis, Kesang atuh harita teu pacampur ngajadi hiji. Para mitra teh Kesang panas, Kesang tiis, teh Kesang biasa. Samalah ku tarik-tarikna nyedot tanaga nepi ka kadenge urat-urat si Boge marting tertek. Bagiakeun sakabeh pangaweasa maneh Gomrang sia. Sok beakeun maksud teh tembongkeun ilmu panemu jampe pamake. Geura ebrehkeun wawasen sia deuleu. Harita teh para mitra atuh si Boge terus nakar tanaga batin jeung ku jurus banyu sagara. Sedengkeun si Gomrang anu geus robah jurus ku jurus tapak geni sakti tuluy beuki beuki kuat ngaluarkeun ilmuna. Tetela beuki lila temong si Boge beuki kasedek. Sabab tanaga jero beda asalapis jeung tanaga jero si Gomrang leuwih luhur si Gomrang. Akibatna memang hebat awak si Boge anu tadina ngaluarkeun hawa tiis kiwari hawa robah jadi hawa panas. Nu digunakeun ku jurus tapak geni sakti si Gomrang puguh we. Kajadilan ibarat cai tiis digolakeun lambat laut jadi panas. Samalah dina waktu-waktu nupang akhirna si Bogel awakna ngacengkang teu kuat ku gempuran jurus si Gomrang anu nebarkeun hawa panas. Samalah lain ukur hawa panas bae anu keuna ka si Bogel. Tapi runtuyan jurus-jurus ampuh tapak geni sakti geus hasil ngagedor kakuatan awak si Bogel. Akibatnya jadi harita teh katurug katutuh jaba dada karasa eungap nyeri balas naker tanaga batin. Jaba nyeri kagedor kuruntuyan jurus nu dipetakeun ku dua leungeun si Gomrang. Kiuk corelat cepet pipi kenca si Boge dikepret ku aji tapak geni sakti. Bari si Boge terus ditajong ku gerakan bari luncat. Si Boge ngaguak langsung ngageblak. Cengkang blak awak si Boge langsung nangkarak bengkang. Satu tas kena ku tenggelan maut si Gomrang atuh. Si Gomrang luncat rada anggang. Celegedeg harita dua suku si Gomrang geus napak lemah. Hempura lain uing tega kadulu tapi ku sabab maneh tetep bedang wae jeung atuh rek ngaraka uing jadi kapaksa we uing kitu. Cek si Gomrang neteup ka si Boge anu maksakeun rek udang. Tetela para wargi anu mulya tetela. Sanggeus si Bogel kabeunangan ku tenggelan si Gomrang. Dirina lain babalik pikir ku ayana ilmu manehna aya di sahanapeunana. Tapi kala sabalikna amarah si Bogel beuki muncak nepi ka jucungna. Bari rumenghap amekan anu nyenen kemis si Bogel terus kedalisan.
bari dibarung ku daya panangtang. Homrang, dewek ngaku kana keunggulan tenaga batin sia dulu. Nu dipimili ku sia, tapi ulah salah arti dewek bisa peruh jeung talu kaandikan. Dewek katiti pangarti tina jurus baju sagara. Ayeuna gerak teruskeun. Jurus pamungkas dewek disebut Aji Pejah Jiwa. Geura tatan-tatan sia bakal diajabkeun kana poe akhir sia setan. Ceneng jorelat rakatak si boge luncat. Bari terus ngawangun kuda-kuda rengkuh pancuh naker kekep rekep pat jiga patok besi we para mitra patok besi nu ditancapkeun. Siat dua leungeun si bogel kiwari robah jiga nu ngalobaan. Memang dina waktu si bogel matak ilmu pejah jiwa, awak si bogel katut sakabe awak-awakanana robah jadi loba nu siap pikeun ngabudak bari tangtungan awak si Gomrang. Para mitra lamun dirahwana mah aji naon ieu aji naon ieu rahwana ieu. Si Gomrang ku ngabandungan jurus pamungkas si bogel kitu. Hatena teu bisa ngabobodo diri sorangan. Mun dina hiji waktu jurus si bogel aya nu keuna kana awakna. Tapi si Gomrang lain jawara sakatiga. Lain jawara enteng-enteng dirina geus kalapis ku rupa-rupa aji pangarti ilmu panemu jampe pamake jeung kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti. Samalah geus memang legok tapak genteng kadek. Loba pangalaman dina dunya kadugalan. Ditambah para mitra geus kasipuh ku pangaweruh ka benteng ku ajen wawesen. Jih gehel euy cecela si boger ngajak anggeus-anggeus aduh. Ayeuna mah uing kapaksa kudu matakeun jurus nu pamungkas aduh. Ari sabab mung uing aya kudu paeh teu bupuguh mah. Alatan ieu ku parebut dunya. Dunya ukur ngabobodo, dunya ukur tipuan. Ku kituna uing kapaksa we rek matakeun jurus Pancabraja. Cirining ieu pokona mah Pancabajra sarining tunggal muga anu 5 jurus sing ngajari hiji aduh ngahiji kana sarining rasa kula pikeun ngabendung kekuatan tanaga nu dipetakeun ku musuh uing. Cek si Gomrang bari terus museurkeun alam pikiranana. Si Gomrang saterusna migawe jurus pamungkas nyata jurus Pancabraja sarining tunggal. Awak si Gomrang teu galideur najan saeutik teu sieun ku jirim si bogel anu harita teh memang anu ibarat malakal maut anu rek ngala jiwa. Si Gomrang kaayaan ibarat nu keur tatapa bari nangtung. Bari padahal dina mangsa kitu si Gomrang keur metakeun ilmu jurus pamungkas. Kayakinan estuning percaya ka diri yen ilmu bakal ampuh ngabendung jurus si bogel. Teu lila dibarung ku jirimna nu ngalobaan leungeun-leungeunna manarambahan manyangan siap pikeun ngarecah awak si Gomrang. Si bogel ngagorowo. Gomrang, rasakeun jurus pecah jiwa nu bakal nyampurnakeun awak sia deuleu. Pelesat puluhan jirim awak si bogel narajang ka jirim si Gomrang nu keur nangtung. Ku tarik-tarikna ilmu nu diambat ku masing-masing lawan. Ari teh para mitra sareretan ibarat dua kalangkang nu keur silih gempur komo pikeun panon anu si Adok mah. Si Adok estuning hese pikeun ngabandungan dua jalma nu keur silih jajal pangabisa. Samalah lain ukur si Adok bae nu ilmuna kakaramang mangkak cacakan cakra dewa nu geus nyangking bela diri nu geus rada sampurna. Estuning teu bisa nuturkeun gerak-gerakna dua jelema ku seseukeut panon. Puluhan jirim si bogel terus ngurung awak si Gomrang. Samalah lain ukur ngurung wungku tapi siap pikeun ngarcah diri si Gomrang. Tapi danyak itu sanajan ilmu jurus pejah jiwa, hiji ilmu nu kawilang alus malah langka kapibana ku jago-jago biasa. Estuning teu bisa nembus kana benteng kekuatan anu ngahalangan kana awak si Gomrang. Samalah mun ditingali ku panon anu ilmuna geus luhur, harita awak si Gomrang meh kari saeutik deui awakna bisa hancur ku torobosan ilmu pejah jiwa nu harita teh dipigawe ku si bogel. Si bogel terus naker tanaga dirina hayang bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Bareng jeung lumangsung natarung antara si bogel jeung si Gomrang. Kaayaan alam nu kita teh din rada caang kiwari bet ngadak-ngadak robah. Langit bengras kasaput ku mega hideung. Angin tenang harita ngadadak nyeor ngagelebug ibarat ditiup ku nu mancena. Samalah teu ku hanteu hujan ge ngadak-ngadak turun king kilabanting burinyai dibarung ku gelap ti ngabledag meulah simpena poe. Jiga nu embung nyaksi kadua insan nu keur tarung sacara anggeus-anggeusan.
Si Boga terus beki rosa ngaluarkeun tanaga lapisanana, sedengkeun si Gomrang tetap tenang ngimbangan jajaten si Boga. Beki kuat tanaga nu kaluar tina jurus pejah jiwa, beki kuat deui lapisan tanaga anu ngajaga kana jiwa si Gomrang. Pamustungan nama para wargi kusabab si Gomrang tetep tagen jeung kukuh dina jurusna nya antuk nama si Boga jadi beak tanaga. Puluhan jirimna tina aji pejah jiwa kiwari jadi malik ka dirina. Awak si Boga nuker ngemat tanaga teu sadar. Mun dina waktu anu singkat awak si Boga digebot ku jurusna sorangan, ku elmuna sorangan. Atu temahna awak si Boga rubuh teu kuat nahan keteran tanaga nu tuluy malik ka dirina. Si Bogel ngoceak lamat pisan samalah tina bibirna bijil getih harita teh ngalai. Jengkang curalit awak si Boge jujuralitan ibarat anu aya nu ngabantingkeun. Kedebut akhirna si Boge terus ngalumruk, tanaga meh beak harita, sedengkeun tina bibir terus ngalai getih beureum semu kentel. Bareng jeung ngajengkangna awak si Bogel, harita ka eta tempat aya jirim nu ngolebat, terus eta jirim teh ngagempur awak si Gomrang. Si setan alas kurang ajar sia, ha? Jeung aing sia lawannya galuh. Geus teu bisa dibendung deui eta jirim langsung narajang ku ngagunakeun ilmu pamungkasna. Harita para wargi sadaya kalayan cebrot awak si Gomrang digebot ku eta jalma nu anyar datang tapi tetela. Disangka awak si Gomrang geus sakujur badan, malah mah sabalikna atuh para mitra jalmana sorangan ibarat nu dibantingkeun harita teh. Hiuk jalma anu tayalian ti guruna si Boga teh katelah bahagan tarang nyaho-nyaho geus ngajengkang. Harita Mbah Gantarang tuluy ngorejat dirina ngarasa kaget ku wewesen si Gomrang. Budak ngora tapi elmuna kacida pisan luhurna. Sedeng si Gomrang harita satu tas dirina digempur ku elmu Mbah Gantarang. Kusabab jiwana geus rada lemahnya akhirna si Gomrang jadi buyar sakabeh elmuna. Samalah si Gomrang serangana langsung barang geus nyerang teh langsung ngajengkang. Aduh, kedebut si Gomrang ngegedebut. Curelat jeleng Mbah Gantarang loncat ka hareupeun si Gomrang. Beunceul leutik-leutik gede hulu sia. Ka aing wani manting ngabantingkeun deuleu setan. Untung aing kasebut jawara kuat. Mun segan usegen awak aing bakal bodar sia deuleu. Hebat ilmu sia teh Gomrang, cacakan ngora keneh, umur jauh sahanapun aing. Tapi geus mibana ilmu cukup sampurna. Mun teu salah eta ilmu Pancabraja sarining tunggal. Yeuh beunang nyuta tina kitab Pancadewata. Ceuk Mbah Gantarang bari muncereng ka si Gomrang kalayan dina sesa tanaga meh sarua beak jeung si Bogel pokedal tumanya. Kikolot ani kati geuning nyaho ya jurus Pancabraja sarining tunggal. Ari Kikolot teh saha ngaranna atuh? Setan alas sia, kaing nyebut Kikolot baeul sia. Matak naon nyebut ngaran? Aing katelah Mbah Gantarang. Guruna si Bogel deuleu aing teh bising teh nyaho. Wani-wani sia ngahina ka aing deuleu. Aduh, nya sia tadi geus nyaho kana. Moal nyebut Kikolot atuh paling ge Kipaeh meureun. Cek si Gomrang sakitu awakna. Geus teu bisa daya teh saadi heureuy mah tetep aya. Pugu Mbah Gantarang meuni burial buncelik ka si Gomrang harita nyentang. Setan sia. Alak-alak cuman taka umur aya kana sahanapun aing. Geus wani nya capek kitu patut rasakeun sia ku aing dipodaran deuleu. Cek Mbah Gantarang tetela. Rek tega ngala jiwa si Gomrang tapi tacan ge niat Mbah Gantarang laksana. Teuing kumaha carana? Jeung teuing saha anu ngagunakeunana harita. Bareng jeung kolebatna leungeun Mbah Gantarang rek nyampurnakeun awak si Gomrang anu keur ngagoler. Ateu katitenan tina awak si Gomrang aya barang nu melesat. Saterusna eta barang teh ngagebrek kana dada Mbah Gantarang. Atuh Mbah Gantarang kaget tina kaget terus ngageter. Samalah akhirna Mbah Gantarang libung. Setan san wani ngabongohan kana awak aing tobat jeung aduh aya aing mah. Mbah Gantarang dadali degan bari dua leungeunna terus nungkup lebah dadana. Si horeng ngapangna kitu teh kajadian keris si Gomrang nu nyelap. Tina cangkeng si Gomrang nyaho-nyaho geus ngegabres kana dada Mbah Gantarang. Atuh kontan Mbah Gantarang meyegeng para mitra sadaya. Aduh. Ngaheunggeuk meureun sorot panon mimiti ranyai.
Mbah Gantarang terus sasengor nu antukna ku sabab getih loba kaluar. Dina seuseuhana Mbah Gantarang terus ngalungsar. Mbah Gantarang adug songkol keris anu nancep kana awakna, langsung nyaliara ari sabab eta keris teh miban racun. Lila-lila kerjet atuh cengkang Mbah Gantarang kekejat. Ibarat domba dipencit nu saterusna Mbah Gantarang palastra. Nyaeta kena ku keris ageman si Gomrang. Cakradewa nu ngabandungan eta kajadian estuning teu kaharti kupikir, teu kahontal ku akal mun si Gomrang dina kayan ripuh mampu metakeun keris. Kang Gomrang, teu kunaon Kang? Cakradewa terus deku gigireun si Gomrang. Aduh Cakra, uing teh keur lalinu satulang-tulang. Aduh, meuni lesu ya teh aduh ampun deui. Nyaan tulang-tulang teh meuni asal lesu ari maneh nanya nu lain-lain atuh saya Cakradewa. Hor, ari kuring kudu nanyakeun kumaha? Atuh da nanyakeun uing teh kunaon apa sidik uing teh keur ngaranapan cilaka. Nanyakeun teh kunaon sok mararode lilaing mah tuh. Heug tanyakeun teh langsung kana pokok pangkalna. Ieu mah teu puguh teuing. Aduh, hampura tukang pira salah sakitu. Tak ge. Kusabab nu salah teh sok loba nu dihampura. Jadi teu kapok-kapok. Kayang teh ulah pedah dihampura beunang dipenta nyeun kasalahan deui dijieun-jieun kitu. Aduh nya tuh hampura Kang. Jeung deui abdi mah geus kieu sikep urang teh kudu kumaha ye? Ya ulah waka nanyakeun sikep urang kudu kumaha tuh. Apanan sidik ye? Awak uing teh keripu. Narek dipaksa tuluy init atawa nangtukeun sikep pikeun ngalawan si Bogel. Cek si Gomrang bari terus cengkat Cakradewa mantuan nyengkatkeun si Gomrang. Sedang di pihak sejen atuh nyatana si Bogel. Si Bogel sawaktu dirina ameh keuna ku ajal alatan ilmu si Gomrang. Harita si Bogel geus taya tanaga terus ngisaratan ka si Adok. Malar daek manggul awakna kaki kalemur bubula. Nya si Adok teu bisa majar kumaha, terus we si Bogel anu jangkung gede teh dipanggul sanajan ti bebergeg oge dibawa ka lemur bubula. Sanggeus awak si Bogel dipanggul mah ku si Adok harita. Si Gomrang jeung Cakradewa terus tingrareret ka tempat labuhna si Bogel. Tapi tetela si Bogel geus eueuh tapak-tapakna acan. Geus moal salah deui si Bogel mah Bogel we. Geus dibawa ku anak ke bubuahna tadi, ayeuna mah atuh tapi kita ayeuna mah kelanan sakedeung. Uing rek mulihkeun deui kakuatan tanaga malar teu nyareri teuing. Cek si Gomrang harita para wargi bari terus dua leungeunna disolodorkeun ka hareup. Geus kitu narik napas saeutik-saeutik bari dibarengan jeung ngatur napas anu memang birah mana diatur pisan. Tetela para wargi guruna si Bogel hebat elmuna. Mun sig tandingan lain si Gomrang mah geus pasti manehna kudu ajal. Maneh mah euy sakadarek ngabandungan wae atuh. Tapi uing mah euy paehnya. Paeh poso ngabandung gempuran si Bogel ampir-ampiran. Teu metu manehna jeung uing ye dina seuseuhana mah tanaga geus suda we atuh geus pokona mah kokoh lapis-lapisna ge eueuh. Katurug-turug guru si Bogel ka uing ngabongohan atuh beuki parna we uing teh. Antukna pokona mah nyaeta harita jurus Pancabraja sarining tunggal teh. Cakradewa ge nyarita ngan tetep we najan ripu ge Kang Gomrang. Ju eta sacara kapaksa we euy da satadi mah uing ge moal boga niat ngabunuhnya, moal deat maehan, moal nyieun Rajapati kitu ngan kumaha tuh kusabab tibatan uing perlaya henteu pupuguh komo deui dalem hatina tarung. Kapaksa we kudu eueuh deui jalana kitu baya bagi uing mah. Cek harita teh para wargi sadaya si Gomrang nyarita malah dituluykeun deui bari ngalieuk ka palebah layon Mbah Gantarang. Cing wayahna uing minta tulung ye pangnyabutkeun keris. Ye paris uing anu masih keneh nancep dina dada si Gantarang. Cek Cakradewa terus muru ka palebah awak Mbah Gantarang. Maksud jeung tujuan rek nyokot keris gagaman si Gomrang. Tapi lain deui kagetna jeung reuasna. Sabab para wargi sadaya sigana mah reuas Cakradewa karitapakna
para mitra sadaya kumaha teh nya. Tapi lain deui kagetna jeung reuasna si Cakradewa ari sabab keris dina dada Mbah Gantarang teh eueuh tapakna nu aya ka eueuh nu aya ka di tapakna kitu. Aya Kang, nagring ieu keris teh keke eueuh nu aya kari urutna we nyang karawak ke keris teh. Cakradewa bari terus ngimeutan awak ke Mbah Gantarang, tapi boleh keris teh eueuh anu aya nu ngiwat sigana mah. Geus salah deui we uing ieu moal salah deui we. Nu nyokot eta keris moal boa ti si Bogel. Cilaka ieu mah ieu. Leuwih ti cilakanya. Pokona mah cilaka. Tah ai geus kitu mah ayeuna mah urang kapaksa kudu ngabubarkeun heula ieu layon Mbah Gantarang. Dalamunnya rek ngagugu mah pokona mah daya pasaran ieu teu naon. Mun ngagugu mah kitunya penting mah ke sare di imah mah moal kahujanan moal kapanasan kitu tah. Nu matak oge luyu pokona mah jeung batin oge saahlak di antara jasadna nu estuning kumaha anu ngadalkeunana kitu nu matak oge. Duh, emut-emutnya para wargi. Urang teh saahlak saagama yen muslim jeung muslim teh cenah dulur. Ieu para wargi, deh mangga urang teraskeun deui. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dong. Para wargi harita Cakradewa nyarita. Ieu atuh urang bubarkeun heula layon Mbah Gantarang bat karunya teuing lah. Coba kayan kulit meni geus karempot, teu kutuhan teu we nya. Rek digedekeun deui lah moal ge jadi. Tah ieu nu jadi masalahna teh. Jadi nu penting mah nya eta eueuh deui sedengkeun murid anu dibelaanana eueuh irung-irungna acan. Sumawana hayang mulasara sakumaha ilaharna murid kanu jadi guru. Ieu mah sarua we jeung eueuh atuh sareng bohong. Keun bae atuh da. Eta mah keun bae atuh da. Jaga sidik geus lain wujud jelema tapi wujud iblis. Anu boleh pokona mah dibilang nyaeta matak ngabahayakeun. Tak kitu. Ari kahayang uing mah cik atuh. Da dihenteu-henteu ge nya manehna teh adi uing tapi ceung nyaeta we adi geus manggiha anu ningali ieu pasir kerangkeng nu aya di tengah imah ge sok ieu tengah alas ge di tengah alas kerangkeng sarua sok aya. Sanggeus ngalalana beres harita teh si Gomrang katut anu sejena nu disebut pahlawan rug nepi ka ayeuna ajal nyaeta Mbah Gantarang guruna si Bogel. Oh ieu keneh Mbah Gantarang harita teh ngalawan para wargi sadaya. Si Gomrang katut Cakradewa init ninggalkeun eta tempat nu terus kabanjiran ku cai hujan. Maksudna para wargi sadaya si Mbah Cakradewa teh ayeuna geus ganti ngaran nyaeta ku Malik Cakradewa kitu. Aduh, Abdul Malik Cakradewa. Angga para wargi. Sakutur awak si Gomrang jeung Cakradewa baseuh duanana ting purungkut katinggang ku cai hujan. Para mitra sadaya, atuh harita para wargi sadaya, hate si Bogel leuwih jengkel. Atanapi, urang tuna heula lampas si Gomrang kiwari urang guar, atawa tuturkeun lampas si Bogel nu eleh jajaten ku si Gomrang. Si Bogel satutar teter jajaten ku pangawisana si Gomrang. Lain deui nguntab-nguntab amarahna, samalah leuwih ti amarahna. Sanggeus nyaho nu jadi guruna ge Mbah Gantarang binasa dina tanganna si Gomrang. Hate si Bogel leuwih jengkel alahmanan nyang hareupan musuh sarebu. Si Bogel nu awakna dipanggul ku si Adok kebat ngajugjug ka lemur bubula. Waktu keur aya di pamanggulan si Adok, si Bogel seeutik-seeutik kasehatanana mangkin engkeut-engkeut teu pati teuing nyeri, bari dipanggul ku si Bogel kedal harita. Aduh, para mitra, jadi panggul si Bogel kedal caritanya, sanes dipanggul ku si Bogel hapunten. Si Bogel nyarita, aduh, nganiwati lain euy nu bela jeung satia kadewe. Si Jantra mah geus tetela modar euy.
si Juminta jeung si Gorok abus anu sejen kalabur teuing kamaranata si bangsa teh hati dewek leuwih nyeri alah manan mau tinis euy dina awak urang ngajar ta si Gomrang asa kacida kaniaya ka dewek nya bapa dewek dipetik patina ku si Gomrang ku keris anu sarua nya kiwari guru dewek mah gantarang geus mere atikan ilmu ka dewek sarua modar tapi ayeuna si Gomrang geus moal bisa leupas tina mamala ayeuna keris anu dicokot ku Andika adok ye pokona namanya moal bisa leupas tina mamalana pokona mah nuhun euy ngan sia nu bener satia-satu ka dewek aduh nama si Gomrang rasakeun si awak sia di mana awak aing geus cager deui bener tinang tu aing bakal males pati males kupaihna guru dewek deuleu kapaksa poe ieu aing kudu leuwih ningkatkeun ejen tahapan ilmu jeung leuwih ti eta aing rek menta bantuan ka siluman nu nganjrek di Gunung Karedong aing rek menta bantu ka siluman nu neulah panembahan Guriang Sangkala alias si Gomrang awas ya Gomrang aduh maksudnya awas ya Gomrang kana alias can sudi rasaning ati mun aing can mateni awak sia aing batana was wawawuhan jeung jelema pantar sia Gomrang leuwih hade aing ngawawuhan bangsanin siluman borah nama kajen si Puspita sina dikawin ari sabab aing hayang ngabogaan incu jago titisan bangsa siluman kitu cek si Bogel sawaktu aya dina panggulan si Ado akhir nama jauh teu burung cunuk angang teu burung datang atuh harita si Adok nu mangul awak si Bogel geus anyog kalembur bubulak kebat si Adok ka jero imah Maero atuh pogo we para wargi barang nyaho kadatangan nu jadi salaki bari awak dipanggul ku nu saurang jalma deui henteu dikena Sari Puspa reuwas bari setengah nyeureudeg pok deui Sari Puspa kedah tumanya waktosna seep